kasab teh dibere kemampuan ku Allah weruh sadurung winoro tiasa ningali catatan di mana nu aya di Lauhil Mahfuz teh katenjo ku Nabi Khidir ngan teu kabeh perkara bisa ditenjo wungkul we nu diiradah nu dikersakeun ku Allah. Ta ieu pamuda teh ibu bejana bisa nenjo kana perkara nu teu katenjo ku panon dohir ku panon jalma biasa. Sebab panon urang mah loba hahalang mah bangsa reget bangsa kokotor. Malah Imam Abu Hanifah mah bisaeun ku Allah dibere ka bisa Imam Abu Hanifah dibere kasab bisa ningali wudu cai urut wudu jelema-jelema kumaha katingali ku Imam Abu Hanifah. Mun pakasat lantas wudu kapendak ku Abu Hanifah katingali cai teh asa bau STNK cenah kitu. Eta teh kitu mangrana teh eta teh abdas we ketua MUI katingali ku Abu Hanifah ih cenah meunis eungit eta mah kitu da MUI namina ge sanes MUI Majelis Manchester Ulama Indonesia kade kitu teh ku Imam Abu Hanifah hiji waktos aya pamuda wudu pakasat bin Mas barang tos wudu katingali ku Abu Hanifah cai tilas wuduna teh teras we Abu Hanifah ngageuingan ka ieu pamuda anjeun kudu buru-buru tobat minta hampura ka indung bapa anjeun ceurik ieu pamuda tetela katingali ku ibu Abu Hanifah cai wudu jalma nu pernah doraka ka indung bapana teras ieu pamuda insaf minta hampura ka indungna tangarana kasab jika abi ayeuna bisa neropong ka pakasat mau duit henteu na ya da beda nu boga duit jeung teu boga duit teh beda katingali tah eta mah lain kasab eta mah seblu ngaranna itu teh kasab pas sanes kitu ngan kade kasab saur Abi Hasan Sadili teu dijamin jadi ismah kecuali eta kasab teh bada urdihi alal kitab wa sunnah lamun aya jelema ngaku kaula bisa neuleuh ka langit kahiji kaula bisa ningali perkara nu teu katingali ku batur wayahna ulah laju percaya ulah teras iman ulah teras urang teh nyerah mempercayai eta jalma kedah ditimbang ku sara lamun aya jalma ngaku di imah aing aya batu hajar aswad pindah ti Mekah eta teh ulah bakal percaya urang teh ditimbang heula ku sara sabab ayeuna mah seueur nu kitu teh pakasat seueur teh kitu. Awas hati-hati sarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi sanes ulama edel-edel komo jiga kiai tukang pidato nu ayeuna keur gacor eta mah lain kasab nu katenjona amplop wae abdi mah sanes kasab keur ngaji ge sok katenjo we amplop tapi amplopeun teh gitu eta mah lain kasab jurig tah mah tos ieu Syekh Abi Yazid teh ibu lain ulama edel-edel paham ngarti bahkan al-alim gelarna ge al-alim gelarna ge anjeunna teh dicaritakeun ku Syekh Imam Ibrahim Ad-Dasuki da Umul Barohin dina tengahna bahwa ieu Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi teh lain ulama edel-edel mutafanin kana ngaosna kasabaan hiji pamuda nu bejana sakti beja naon cenah enjing teh aya Kamang Amin kapaseh sumping santri matlabul palah matbaul palah bejana eta santri teh bisa ningali perkara nu teu katingali ku panon dohir urang Mang Amin tah kos kitu we santri matlabul naon matbaul palah mah boga kemampuan ku Allah teh bisa ningali perkara nu teu katingali kurang naon berkat kopi konsumsi itu di tukang tuh tapi ieu ulama alim mah teu samanean teu ujug-ujug percaya teu ujug-ujug ngayakinkeun
teu ujug-ujug nolak karena barang perkara anu ihtimal da memang nage kitu sabab ieu kasab teh perkara mungkin aringaran perkara mungkin kasauran almarhum Kang Amang mah yakni ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu satu perkara yang rasional dimengerti ku akal aya jeung teu ayana kaharti bae rek aya rek ngaranna perkara mung barang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat mungkin lapad mungkin mutarodifat bahkan taroduf tam jeung lapad jaijun kainatun jaij teh adalah mungkin teh kainatun tilu-tiluna beda lapadna wungkul hartina mah sarua jiga neda tuang jeung cacapek eta keneh nyatu ngaranna apa kasat intel bahasa Sunda itu lebih kaya secara linguistik. Bahasa paling kaya di dunia di luar bahasa Arab bahasa Sunda. Ebog, kulem, obo, sare, hees, molor aya keneh henteu meje aya keneh henteu kokojoran di Banten Selatan neda tuang emam daang dahar nyatu madang aya keneh lolodok cacapek jajablog barang hakan aya keneh heueuh tuh urang Sunda mangelehkeun urang Inggris Pak Kasat. Hati-hati makanya bertugas di daerah Sunda, hati-hati harus paham. Tapi kade lain Sunda KDM aing mah Sunda aing we mah Sunda Banten aing mah kade. Tapi sanes KDM awan sanesnya urang doakeun Pak KDM nu ayeuna algoritmana keur turun ieu teh ku Bapak Menku Mantri Keuangan ayeuna keur populer Bapak naon Purbaya asa Purbaya eta Pak Purbaya mah langsung eta mah dipilih ku Bapak Perbowo duka kumaha abdi teh baheula mah sareng pengersati Pasir Batang pun guru sami-sami ka Bapak Perbowo ayeuna saprak jeung si Gibran aing jadi tersepna teh saeutik si eta ta doakeun muga-muga geura dimakjulkeun amin aminan atuh amin bae atulah da aing mah ditah ku lanceuk aing ti Pasir Batang kudu bedas we ngajina tos gitunya kan sugan kaasup kena ujaran kebencian ditewak ke aing lumayan jadi terkenal pan lumayan kalau badai nu ngondang ti Lampung ti Sumatera jadi pemasukan ke aing mah eta tos teraskeun ieu para sepuh sadayana Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi matrangeun bahwa ieu pamuda teh cenah bejana dibere kasab ku Allah namung anjeunna teu buru-buru percaya teu buru-buru tapi oge henteu nolak teu nampik anjeunna teu ngabohongkeun teu ngabenerkeun sebab perkara ihtimal kana bener jeung kana bohongna kana aya jeung kana teu ayana sami-sami papak saimbang ngaranna ge perkara mungkin begitu ieu pamuda sering dongkap ka Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi ulama galedegan teh Syekh Abi Yazid mah ngahormat ala kadarna bae henteu berlebihan teu tak abi ningali sikap tidak berlebihan teh di almarhum Kang Amang. Abi mah pernah sorogan tijan, maca tijan painun anjeunna ngalaman. Ngalaman. Sebab ka etang ngadirikeun pangaosan dinten Sabtu para kiai Tasik adalah hasil babadan terna anjeunna di bumi Pribados teras ngawitan Sabtuan teh dirompok Pribados. Ieu saram ti anjeunna ai kedah dicarioskeun. Anjeunna mah para sepuh tara kali leuwihan nanaon oge perkara bade ka pajabat, bade ka rahayat, bade ka ustad mubalik nu diajar keneh di Kasim Kuring harita, bade ka sasamana sapertos pun guru ti Pasir Batang ti Miftahul Khair. Ih anjeunna mah sederhana we papak we akur we ka sasaha teh ngahormat samistina perkara naon we samistina tara kaleuwihan ngan aya leuwihna teh mun aya guludug
Ai borangan maka ada hubungan jeung iman teh watek. Ada trauma eta teh biasana trauma macak kecil. Jika Mang Hajirana ketua Indo Boxing se Indonesia, Jagger luar biasa, kawanina gede, tapi anjeun sieun ku cak-cak. Sok alungkeun cak-cak. Ngajak si eta. Tagogana preman tatona, loba leubetina leungeunna. Moal mundur mena komo ningali tatona Teletubbies ungkul. Itu. Insyaallah ya Karim. Ieu Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi mah biasa ngahormat samistina disuguhan tara kaleulewihan tara ngagung-ngagung kaleulewihan tara ngagung-ngagung kaleulewihan. Beda jeung ayeuna jelema. Teu kaop aya jelema dianggap sakti diagung-agung nepi ka dianggap eta jelema sakti bisa hiber ka langit ka-7. Heeh. Nepi ka meunang sempak di langit ka-7. Manya sia teh meunang sempak di langit ka-7 kos Edan dipercaya. Lain heureuy pakasat loba nu kitu ayeuna. Mata hati-hati pakasat neangan guru agama hati-hati. Mun rek ngaguru ka ulama nu tos jelasan ad ilmuna, kapun lanceuk ka Pasir Batang. Kapun Nadi ketua MUI, mangga dijadikeun guru ngan urusan mere duit kudu kain. Lamun ngonang kiai Kapolres ulah karoret kade. Komo aya doa bersama eueuh dahareun eueuh berkat lemah teh. Dari kiai rek naon atuh da. Deket jeung Kapolres, deket jeung wali kota sanad ilmu moal meunang. Sorogan jurmiah moal, sorogan patul muin moal, ai balik teu bebeunangan naon rek naonan sia kikituan. Aya teu harari dong. Entak jadi aparat sing loba duit, amin. Duit halal, amin. Insya. Teraskeun ibu. Barang nuju barang tuang beres tahlil, barang tuang sakumaha sahabat kapungkur zaman Nabi jumeneng di Madinah. Aya pulan ngantunkeun sadacan dikurebkeun sabada dikurebkeun sahabat di bumi al kaluargi anu maot teh barang tuang neda Nabi ditawisan Nabi henteu ngiring tuang tapi Nabi teu ngawagel ka sahabat. Ieu ge jadi istidlal, jadi dalil tina pirang-pirang dalil bahwa di mana tahlil termasuk dinu maoteun dina haul menang barang. Menang ulah asa-asa sok sing sareubeung nyatu teh insyaallah sehat insyaallah komo dahareuna dipake tahlil heula di doaan heula di jampean heula insya amin ya robbal ya ziotik mah kamana-mana ge dahar sia eta mah aduh tulung aduh indung kuring aya dina lawang neraka aya dina naon cenah lawang neraka. Kabeneran Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi ahli ataqoh, ahli naon cenah? Barang santri bismillahirrahmanirrahim. Ataqoh anu masyhur adalah kudzikir maos kalimah thayyibah. La ilaha illallah 70.000 kali. Atawa maos kulhu 100.000 kali teu loba teuin sakitu mah lumayan mantak giung kana hulu ngan dina ataqoh kenging dicicil saalitna ataqoh sakumaha dina hadis hasan tiap bada subuh mau subhanallah wa bihamdihi 1000 kali eta sami sareng ataqoh walokan ataqah sugro sakumaha dijelaskeun dina kitab Majalisus Saniyah nu urang teh nyaho tea mending percaya wae capek neangan dalilna ngeunah keneh jadi jelema bodoh teu kudu loba mikiran dalil teu kudu mutolaah da maca kitabna ge hese
kawuluka ge dibaca kolek, walahu dibaca waluh, kaepa dibaca keyep. Daripada salah mending percaya be ka kiai nu boga pasantren ame teu pusing hidup nu bodoh. Mata ku Imam Ghazali ke dibagi dua di taksim dia aya jahil murakkab jahil basit teh kitu teh. Itu para sepuh sadayana. Barang ieu pamuda ngajerit ari nu Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi ulama gede teh anjeunna mah tos biasa atakoh ti jumeneng keneh teu ngadagoan tos maot teu ngadagoan di atakohan ku keluarga nitah batur maca kana lapad-lapad kalimah-kalimah nu sok diangge atakoh. Di Jawa Barat maka pungkur masyhur, di Bekasi pasantren pahlawan nasional ku zaman Pak Harto diangkat pahlawan nasional. Anjeuna Panglima Laskar Sabilillah Karawang Bekasi di Lembur Cibogo Cibarusah Kabupaten Bekasi aya Mama Makmun Nawawi. Ari Mama ajengan Mama Makmun Nawawi di samping anjeuna ngaos ka Mama Ilyas Cibitung Kabupaten Bandung Barat. Teras ngaos lamina di Amatu Bagus Bakri Sempur Palere dugi kadi jantenkeun minantu walokan rumah tanggi teu lami sabab teu gaduh wae turunan. Mama Makmun Nawawi diangkat pamarentah jadi pahlawan nasional. Anjeunna mah dugi ka ayeuna turunan-turunan anjeunna termasuk diantarana EF Saifullah Patah eta duriah turunan Mama Makmun Nawawi. Dugi ka ayeuna Cibogo teuin mah urang dinya tos biasa atakoh keur hirup keneh sok maca atakoh sok maca. Kumaha cenah Pak Ustad abdi mah tara atakoh ngan geus maot engke hayang diatakohan kenging-kenging. Bahkan lamun anak incu minantu teu sanggupeun meunang diburuhkeun ka nu santri, meunang diburuhkeun ka nu sejen nu bisa dipercaya. Sumping we kamat maul falah teh Jang Hilmi Cep Hilmi ibi teh nembe maot simang teh hayang dipang atakohankeun dina 40 dinten teh ta ieu macana la ilaha illallah sekian puluh ribu Cep Hilmi teh mangga ibi ngan abdi minta domba 10 menang dikitukeun wios dihargakeun teu sawios-wios Pak. Awas nu teu meunang dihargakeun mah ceramah taklim ari wiridan mah meunang maca Quran ge Cep mihlas teh. Tapi piraku dah kadulurna tuh Ari Cep mihlas teh putra Saihuna Kiai Haji Abdul Jabbar nuku urang tadi sami sore di Patehan dalit ka kersa Kiai Haji Amang Baden keur madulur jeung ka mana-mana eta qorina teh Kang Abdul Jabbar we almarhum. Mugi-mugi Kang Haji Abdul Jabbar di alam barjahna dirahmat ku Allah sami. Dalit di paseh gesok maos Patehahna anjeunna. Kitu para sepuh sadayana. Grup bendo tadi sahur pun guru teh jegerna teh anjeunna teh lupang benteng di grup bendo mah mun cara Kopassus mah Kopasgatna anjeunna Kopassusna aing mah Kopasgat komando pasukan berkat anjeunna idola abdi punten wallahi idola abdi Kang Haji Emip teh kapungkur termasuk mubalik nu raos maca Qur'an lain padah payuneun sugana mah kelan rokok ke 2 bungkus. Da abdi mah tos teu asa-asa pakasat ka pun guru mah. Raraosan gitu abdi tos asa kagu, ain asa-asa kalancet guru mah geus pasti asa kalancet. Alhamdulillah. Mun ka Mang Amin tah asa ka adi ngantara mere rokok ini masih lah. Doakeun Mang Aminnya sing jadi wakil bupati di Ciamis. Amin. Itu insyaallah. Aya milikna di lembur nama insyaallah. Mun di Tasik mah hese nyalonna naon ge teu gablek duit mah pejet. Ay marukumaha gitu marukumaha aing mah tadi masjid ieu waktu Kang Amang pupus di masjid ieu tadi dia ngumpul Pak Amin muncul Pak Yanto Oce ngumpul Pak Ipan ngumpul sadeui tah wakil Pak Dede Muharram abi ngobrol paeun aranjeun ieu moal marareunang teu gara bleguit moal marareunang komo cekeng itu manu calon itu mencekil ieu moal kuat matak niatan ibadah we cekeng berjuang nyalon teh niat ibadah we keun we nu meunang mah itu ge kajen da itu mah ieu na cicis da sia milihna kudu cicis we goblok otik sia
lain salah-salah ting calon da siana nu milih teh aleling maruk kumaha kitu ulah gagabah ku duit mah sihir pang badagna teh duit eta mata alhamdulillah Kang Amang almarhum Kang Haji Mipun guru nolak waktu sarita goncangan aya gesekan abdi masih oposisi tos di Tasik mun abdi can gabung di grup pun abdi oposisi pang oposisi na harita can nyambung jeung grup pendo sebab can wauh pang bujangan pang kasetna aing teh harita teh nya atuh abdi teh gaduh naon Kang Mahfud Sidik geuning Kang Cilembang sanes Cilembang itu Padayungan nu sok ieu teh lo cenah sok ngalokeun wae da ka dieuna mah ieu cenah mun akang boga anak parawan gede mah cenah dikawinkeun ka salira teh pernah kitu ka aing teh baheula teh aing payu atik sia teh ulah gagabah emang sia tukang manuk moal payu aduh ka mana mendinya eta di Cibogong di Cibarus sadugi kadangah waktos ayeuna ge atakoh atuh dicicil atakoh teh dicicil kadang-kadang la ilaha illallah anu diaos 70.000 teh ditamatkeun 3 bulan kadang-kadang 2 bulan kadang-kadang sasasi kitu mah subhanallah wa bihamdi ibadah subuh di araraos atakoh tah Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi saban dinten atakohan dirina nebus dirina mangrana eta begitu ieu pamuda nu boga imah teh ibuna maot jejeritan indungna katingali kasap ku anjeun aya di lawang neraka rek asup neraka ieu ulama gede teh hayang ngajajal 2 perkara hiji hayang ngabuktikeun bener teu ieu pamuda teh ahli kasab anu hak nu kadua bener teu lain bener teu maksudna hayang uninga sajentre-jentrena manfaat ieu atakah dihadiahkeun ceuk Kiai Yazid Al-Qurtubi teh Gusti nun Gusti pangeran abdi anu tadi 10.000 teh kangge ibuna kangge nebus ibu ditebus ibuna ku atakoh Kiai Yazid Al-Qurtubi teh barang tos nganiatan kitu ieu ulama gede teh disanggakeun atakoh almarhumah ieu pamuda tatih deui bari ngagorowok alhamdulillah indung kaula teh jadi kana lawang neraka tuh jeung almarhum sakuma dina Ibnu Katsir aya kieu dina Hasyiasawi aya kieu engke diperkuat ku Imam Ibnu Katsir li anna yu'dil hayya yu'dil mayyita eta teh cep lamun putra almarhum di dunia katalangsara dugi ka saur Kang Haji tadi leres dugi ka jajaluk akilah apa teh di barjah teh sedihkeun cep ulah kata apa lamun urang ibu bada maot insyaallah mudah-mudahan maot min ahli saadah urang teh barang anak orang nu ditinggalkeun teu boga keur cicing-cicing acan soloto ka imah dulur soloto ka imah soloto di dunia orang boga sobat keur sakepel sanggup oke milu di tempat batur sare mondok moe di batur tina pamere batur kanyat nepi ka jajaluk eta kolot nutus maut prihatin sedih luar biasa alhamdulillah akang makan kana foto wailah Kang akang mabungah putra akang saya jadi dokter Kiai alhamdulillah jadi insya Allah sim kuring meyakini sakuma tadi pun guru nyarios pangersa almarhum Kang Haji Amang Baten di alam bardana insya Allah dina kayaan bunga tengah rasa prihatin amin malah kieu ya dina piti abuya di abuya dim kieu ieu cenah aya arwah paeh teh lamun mutakin kelas 2 aya mutakin kelas 2 teh anu itqaul jawarih minal maasi jadi aya jalma takwa teh aya nu saukur itqaus syirki ngaraksa tina kamusyrikan maksiat maosok ngan teu musyrik eta teh mutakin keneh ngan mutakin kelas TK PAUD aya mutakin nu bisa ngaraksa diri tah minimal mutakin anu bisa ngaraksa diri bari anjeunna ibadah teu kacampuran ku maksiat aya maksiat ya sok buru-buru tobat tah saur pangersa abuya bahwa eta arwahna begitu beres ditaros di kubur ku malaikat beres eta mah ku malaikat Mang Haji Amin Mang Haji Rana ceuk malaikat cenah naumatal arus anjeunna sare we sing jongjon kulem moal gugah-gugah kecuali di yaumul ba'ats sabada kiamat memeh kiamat engke hudang-hudang teh adalah dina ba'da kiamat yaumul ba'ats nah teu bisa hudang pamita teu bisa diudangkeun moal bisa
kecuali sareng bismillahirrahmanirrahim arwah nu dikulemkeun ku Allah biasa gugahna akan api gugah heula lamun aya turunan anak incu jadi kakasihna dikanyaan ngajarahan kuburna gugah heula awaleun salam beres keturunan anu dipika asih wih pika kuburan geldu kulem deui bisa terpercaya teh lah ya bisa terpercaya kira ditutik maneh ngawe ka aing gitu aya nu dikulemkeun teh pakasat nu dikulemkeun raos tapi sabalikna aya arwah teh nu disijin ditundana lain keur golongan mukmin eta mah insyaallah pakasat intel pakasat naon deui kasat binmas pakapores urang mah komo kapores urang mah turunan Madura Madura teh kena sholawat jeung marhabah kos kena orson. Alhamdulillah paparuk mah kuring nembe nguping aya kapolres ieu leuwih ti pejabat nu sejen hadir we kana kumaha-kumaha luar biasa malah ka Pasir Batang tos sabaraha kali nu aya acara demo teh kepala desa ieu turun sareng Mang Haji Mipun Guru luar biasa urang doakeun kapolres ieu sing jadi jenderal. Waduh para bapak sadaya eta arwah teh aya nu disimpen ku Allah di handapeun bumi sapatala namina sijin. Ya pakasat nu bahaya angke di barjah mah keur malaikat nu datang ge matana juga seeng tambaga ka jalma nu karitu mah barang ditanya teu bisa teh belebak bari teu bisa mawa bari teu bisa mawa saha penjaraan naon pengacara terkenal teh saha si anu Mas berlian teh saha moal bisa mawa Hotman Paris pakasat sugan Hotman ayo kami sewa untuk menjawab malaikat moal bisa boro-boro mawa Hotman Paris kabar ya ngasupkeun selang ACW teu karasaeun Masya Allah ya kan aduh eta malaikat anu narosnya bari mawa naon bari mawa gada anu eta gada teh beratna samual bisa kaangkat ku sajumlah jalma nu keur mabit di Mujda di keur mabit di Mina lamun di Mina aya 1 juta jelema moal kaangkat ku 1 juta jelema begitu mandro buka sapuratina teu kajawab gedir jerit nauzubillahi min jeung teu cukup kitu pakasat engke teh alam kubur teh kitu tah krek tanah kuburan teh tak krek namina Doktotul Qabri krek pejet utuh deui pejetkeun deui nepi ka poe kiamat urun abdi mah emut kasauran pun guru ti Pasir Batang di dunia mah sukma ditahan kuraga lamun kalakuan jelema jiga monyet beungeut mah tetep jelema saur pun guru nuju ngaos malam berbo abdi sok ngamun teu aya uculman sok maos ka anjeunna tafsir malam berbo sok kadari itu tapi engke saur pun guru di alam akhir mah di barjah sakumaha hadis Muad bin Jabal bakal berubah aya 12 golongan lamun di dunia kalakuanna mak kos monyet kos kalakuanna bagong kos gogog tukang mabok tukang jinah tukang lacur tukang berbuat kana kadorakan engke mangrana eta hudang ti kubur teh atos nabi gugah nabi mah pangpayuna bakal beulah kuburanna kos toge sanggeus hujan 40 peuting jiga cimani pucungul jiga toge eta hudangna raga ditahan ku sukma bakal aya nu hudang pakasat beungeutna teh beungeut bagong aya nu beungeut monyet aya nu beuteungna melendung bau aya nu etana ngelel bari digegelan ku huntuna getih nanah ngucur teu eureun-eureun eta mah tukang pidato nu nitah alus manehna teu gawe alus jeung pamarentah nu titah taat hukum ka rakyat manehna ngalanggar hukum tah letah teh bakal digegel ku urang teh lamun urang teu taat kana omongan urang sorang karayat ulah korupsi si eta korupsi bakal sarua jeung mubalek ngomong titah ibadah mah teu ibadah bari teu diniatan dikeureuy bari ngomong lagi lain keur ngelingan diri sorangan seolah-olah keur ngelingan batur teh eling ka diri wayahna lamun teu tobat heula memeh maot maka engke gugahna di barjah dina yaumul ba'ats letahna digegel ku sorangan getih jeung nanah aya nu tukang eta tah nu tukang barang haram beuteurna melendung kerebek keluar ka ambeul bau eta
eta mah sok tiap poe nepi ka pae teu tobat kana bang emok kana kosipa kana rentenir kana perkara haram pokona mah geus ditabrak we aturan-aturan agama teh nauzubillahi min aya jelema hudang teh soloyok gebruk eta mah kos mabok kitu kos mabok Allah nguningakeun ka malaikat ieu jelema nu mempermainkan kena agama lamun maut na teu tobat tah eta jelema maut teh memeh maut na teu tobat heula dihudangkeun tina barjana soloyog jiga nu mabok ngagubrag ka kenca jeung ka katuhu nauzubillahi min. Terakhir sareng barudak santri bismillahirrahmanirrahim arwah jeung arwah bakal dikumpulkeun jeung nu saakidah lamun jalma soleh mutakin di barjahna memeh kiamat sok silaturahmi patepang ngumpul sakumaha di dunia anjeuna saleresna hayang enggal-enggal kiamat sebab sering ditinggalikeun ku Allah kana surga pitempateun anjeuna nu dijanjikeun ku Allah pangrugi-rugina jelema jalma anu teu memenuhi dina sagala kaayaan jeung zaman opat perkara hiji teu iman dua teu amal soleh tilu teu wasiat kana bebeneran opat teu wasiat kana kasobaran eta jalma rugi dunia akhirat ari husrun rugi di dunia cirina mungkin kolot mungkin rupek nete semplek nincak semplak rudet ruwet loba masalah teu urun-urun akhirnya berbagai penyakit menghinggapi eta ciri husrin di dunia. Hati-hati husrin di dunia. Kalau semakin tua semakin jauh dari masjid, jauh dari berjamaah, jauh dari pengajian, jauh dari alim ulama, jauh dari pesantren, jauh bergaul dengan orang soleh, semakin tua semakin jadi kepada maksiat, semakin tua semakin mengikuti hawa nafsunya, semakin tua semakin mengikuti keinginan syahwat badan dan syahwat farjinya. Sungguh dia husrun, dia sedang dalam keadaan rugi dunia. Orang yang rugi di dunia luzum akan rugi di akhirat kecuali sebelum kematian dia bertobat. Amin ya rabbal. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Abdi pamit bade teras ka Banten sugan we teh aya nu. Abdi kapun lanceuk widi can beres muludan di Banten mah muludan kos nu edan. Muludan teh di ditu mah nepi ka silih mulud akhir masih keneh aya muludan Jumadil awal ke. Mantak abdi di Banten sok ngacacang awas dia orang Banten lamun anti kena muludan ku aing dicacag lawang dicacag aing dicacar bolang da dia. Podaran dia ku aing ceuk mun eureun muludan kuring ngomong ka dulur kuring di lembur lamun maneh eureun muludan ku aing podaran sia kunaon cenah ka haji meni galak atuh sarua jeung main hanti koro aing dia muludan maing sebab lamun muludan eureun aing eueuh mere berkat goblok ta abdi bade teras ka Banten Pak Kasat tadi nama hayang panggih jeung Kapolres Sugane tadi nama kitunya nya sugan bisa silaturahmi sia masuk curiga wae emang aing jelema balang sakit aing mah yeuh murid Pasir Batang boga mobil opat aing 2 moal ngalewihan aing ka guru Pasir Batang boga duit 5 miliar aing insyaallah 500 juta moal barang penta ka pamarentah keheulanan aing kudu barang penta ka pamarentah aing dibere mah ditarima ku aing sakitu sabangsulan deui Cep Hilmi sing sehat jeung si Nengna Neng Marwah teh putrana sobat kuring Bapak Asep Badrujaman Al-Maghfurlah mugi-mugi dirahmat di barjahna oge uwa-uwana ti Bekasi sarumping hartosna uwana Cep Hilmi keluarga ti daripada ibuna Neng Marwah adalah kawitna ti Bekasi ti daerah Setu eta ge sami santri-santri Cipasung keluarga pasantren janten Cep Hilmi mah nikah teh ari Neng Marwah teh putu ajengan Safji
Kiai Haji Abah Kiai Sabji teh alumni Bahrul Ulum anu sangat anjeunna lekat caket jeung Mama Bustomi almarhum. Ti jihad ibuna daripada bojona Cep Ilmi adalah turunan para pejuang agama nu aya di Bekasi, bertemu dengan keturunan Cikareo ieu kadituna sanadna pangersa Kang Amang, sanad secara nasabna dugi ka Mbah Soheh adalah sobat daripada Syekh anu aya di Garut Mama Bojong sareng Mbah Soheh sami-sami ngaosna ka Syekh Ibrahim Al-Baijuri sareng ka Syekh Nawawi Banten. Bahkan Mbah Soheh nu minta ka Syekh Nawawi supaya nyarahan kitab Tijan sehingga nanti karya beliau Syekh Nawawi menyarahi kitab Tijan tersebut. Oke, doana nyuhunkeun bantosan doana haul digentur bakal dilaksanakan dina minggu ieu dina minggu pertama bulan Desember. Haur dipun lanceuk di Mama Kiai Haji Obay Hasan Basri dengan sedeng loke sami sadinten 100 gentur. Doakeun ieu dua haul sing berjalan lancar, sing berjalan sukses, amin ya rabbal alamin. Muga-muga para kiai di kota sing panjang umur, aya Kiai Haji Amin, aya Kiai Haji Bahrul Ulum nu nembe kamari pupus Kiai Cecep, muga-muga dibarjahna di rahmat ku Allah. Aya pangersa ahli ngaos Kiai Haji Aang anu Al-Mursyidi eta termasuk ulama anom anu luar biasa ngaosna. Aya Kiai Haji Asep Jaini pun guru, muga-muga panjang umurna. Aya Kiai Sepuh di Tasik di Cintapada, di Nusa Kawalu, di Galunggung, di Bungur Sari pun guru sami urang kiai-kiai sepuh kota Tasik seueur keneh nu jaru menang, muga-muga panjang umurna. Bahkan simkuring ayeuna nuju kenging nugraha ti Allah pangersa Akang ti Pasir Batang, ayeuna muncul deui kiai muda di Tasik di Benda caket Cicurug namina Kiai Fajri Malik nu sok disebat kakak Al-Qudwah. Ti usia 19 tahun anjeunna nyarahan Ibnu Majah, ti usia 19 dugi ka 23 tahun produktif dugi ka nukil nyarahan Johar Maknun, nyarahan berbagai kitab Arud, Istiqoq, Wadho dan lain-lain. Bahkan beliau adalah salah satu kebanggaan sekarang buat kami. Umurnya sekarang baru 28 tahun sudah mengarang menyarahi beberapa belas kitab. Urang doakeun pangaosan anjeunna, bahkan kamari abdi malam ngiring ngabandungan ngaos pikih anjeunna jeung hikam anjeunna di Al-Qudwah. Muga-muga pasan Al-Qudwah nu enggal keneh dibangun ayeuna nembe sababaraha dinten, mudah-mudahan ku Allah dipasihan rezeki nu barokah eta pasan ge tambih berkembang. Ahli-ahli ilmu di Tasikmalaya muga-muga sing tambih berkembang atuh pangersa ketua MUI sing hasil maksud, amin. Wih deui sing hasil maksud, sing tarik sing hasil maksud, sing hasil maksud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kangge Bapak AKBP Ahmad Faruk, muga-muga sing jadi jenderal di masa depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sami kapakasat hatur nuhun didoakeun ku simkuring sing paranjang umur, sing barokah jabatanana, sing loba barang berkah aing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi terus wala ala naril jahimi sadayana paham waghfir ذنوبي